mandak ulama teu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi tahun baru Kristen teu nyaun dalilna teu ngaji nu bener sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram eta mah hanya mahasiswa can kebal mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak atuh eueuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung bae dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful yahuda kajeun nyana-nyana urang-urang teu kudu urang mah ramean teh lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu mencit nya tah aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar ieu mah pertanyaan bagaimana hukumnya buat rumah di tanah orang sementara yang punya tanahnya tak jauh dan tanahnya ditanami padi ditanami kebun gimana hasilnya bila dijual dan dimakan hukumnya kalau dipakai ibadah bagaimana hasil panennya sebab itu tanpa ada izin dari yang punyanya itu tama hukumna gosob nyen imah di tanah batur pepelakan di nu batur ngaranna gosob eta maling jadi doraka seumur hasilna mun dipake salat ku urang urusan fikih masah lantaran fikih masyarat jeung rukun doang secara zahir wuduna kemudian atuh salatna ngan secara batin mah eta wallahu a'lam lantaran beteungna eusina meunang maling cicingna ge di tempat nang maling ya ka surga mah ka surga ngan dikarakakeun heula doraka maling Mazaya Muhammad Sarko Kediri Jawa Timur mau bertanya saya sering diomongin orang yang kurang baik dari diri saya di tempat kerja juga keselamatan yang bukan dari saya kesalahan yang bukan dari saya dilimpahkan ke saya. Pertanyaannya apakah dengan baca sholawat bisa jadi obat sakit hati saya Kiai? Oh, ieu mah disebutna katuduh maling cekolot baheula mah. Jadi teu salah tapi dianggap salah. Maling dianggap maling baheulana kajen ku kumaha ge ieu sok diuk di budak lawang ieu budak teh. Adak teu meunang kolot baheula ulah sambarangan nya tah ieu. Teu salah dituduh salah, teu maling dituduh maling. Eta teh jadi hari dizolim soal babacaan
babajaan anu mantak ngalengitkeun ka panyakit kos itu mah urusanana urusan hate kudu ditarima ku tauhid sakabeh perkara geh ja anu ngurusanana Allah hirup urang sehat urang gering urang nu ngurusanana Allah walau geus dicatat di lauhil mahfuz lahir anjeun maraneh kabeh wahai manusia sehat maneh kawin maneh rezeki maneh geus dicatat ka paeh-paeh geus obat tina babacaan aya ge maca sholawat mah supaya hate leuleus geus leuleus hate engke bisa jadi nemah lobakeun maca sholawat sapoe sapeting 4444 mun teu bisa sapoe sapeting saminggu 4444 mun teu bisa mah 444 bae mun teu bisa mah 44 bae mun teu bisa mah 4 bae atuh ulah teu teuing we okas urang maca Quran kuduna mah sapoe sapeting hatam mun teu sapoe sapeting saminggu sakali hatam mun teu saminggu sakali atuh wayahna bae sabulan sakali mah atuh henteu teuing mah kos urang we kabehan sataun aya nu henteu sataun sakali kadele beungeut harenteu kabeh ya mah kula kamari ka Jawa ziarah ka makom Kiai Arwani didinya aya tabel merek qalilun qurra khairun min katsirin farra mun cek bahasa urang mah maca Quran saeutik ge kajeun leuwih bagus daripada loba henteu urang mah pan hayang nama loba tapi henteu eta ditulis dina makomna qalilun qurra khairun min katsirin farra sebab Kiai Arwani mah sapoe-sapeting khatam Al-Qur'an qabla hadina kos abuya cidahu urang mah teu boro-boro hatam sapoe-sapeting macana ge mana ikhfa mana ikhlas mana izhar mana guna geus teh nyaho ngaran-ngaran aja makharijul huruf teu puguh kaluarna ti sungut si eta mah teu puguh mana kitulah tak kajen teuing tapi urang sabisa-bisa baca bae misalnya aki-aki geus leuh aing ngaji ka Serang ya bisi aing ngaji di imah bae bisa-bisa bae kajen pahili gitu dan naon asa ulah disapekeran bae nu kos kitu mah ngajina disapeker ongkoh sod jeung sin pahili ulah jeung anu sorana kurang penting ngeunaheun ulah sok didengung-dengung antaran besi aya nu nyeri huntu di gigireuna tambah cager pandayana maca Quran teh ngeunaheun kurang kadengena suarana makhrajna pas nikmat boro-boronya nu maca urang nu ngadengekeun geuna aya nu maca Quran teh jang nyana doang ulah jang ceuli batur sorana masyaallah sakumaha kaleng kurupuk ngagodomra teh kudu digunggurah make pentil kadu eta tereh sama kos itu mah terenggesan terakhir bagi Kiai mohon penjelasan boleh apa tidak sebelum azan salat 5 waktu kemudian baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan baca sholawat nabi sekian terima kasih dari hamba Allah sepatan dik azan mah geus ulah maca-maca nu kos kitu langsung azan bae mesti kudu maca innallaha wa malaikatahu
ujung maka sholawat langsung bae dur tongtrong bedug azan Allahu akbar ulah sok nyieun maca sholawat bae ke bae mantas azan sorangan bae ulah besing ke ku anak incu urang pajar kudu kos kitu teh entek ulah sok nyieun langsung bae tongtrong bedug langsung azan di Mekah di Madinah gitu ibaheula lagi gitu ulah geus maca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam azan man teu kudu langsung bae tongtrong bedug ngong azan besi dianggap kakuduan sakitu mundek majalah launan bae kadang ikut cili sorangan bae udah disampaikan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin teu karasa urang waktu ayeuna urang geus dincak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i kitabna kitab Sulamun Nayren anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan kehitungan palak Turki ulama-ulama Turki falak Baghdadi Irak kaya termasuk Sulamun Nayren di urang khususna umumna di unggal nagara jatuhna pada hari Sabtu tanggal hiji Muharram jatuh pada hari Sabtu Sabtu Minggu Senin tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin aya nu nanggalkeun Minggu wallahu alam hisabna nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu mun make perjalanan perhitungan kafir nah ieu adalah jatuhna Minggu kula pribadi nanggalkeun Sabtu jadi di poe tanggal hiji Muharram eueuh raramean dina Islam khaliful yahuda cek Kangjeng Nabi sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi harita buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi kakenca begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun Yahudi nurutan dikakencakeun Kangjeng Nabi dibelah gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng Kangjeng dikatukangkeun ditaluturkeun ku Yahudi Kangjeng dibotakan botak aing jak Kangjeng Nabi naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh oh cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur tuh gitu Kangjeng
Kitu keneh orang-orang Yahudi mah tersepen miara kumis, tersepen miara janggot. Yahudi paling benci karena janggot. Kangjeng Nabi dipiara janggot, piara terus. Sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah, khaliful Yahuda. Sulayaan ku anjeun Yahudi. Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepkeun miara janggot. Mendak sunnah bagi umat muslimin, ulah muslimat masing ada muslimin doang. Bicara mah pugu aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot. Cak muslimat kumaha ieu kiai kapohan ngomong eta, malumlah kiai bayaran janggot. Duh, cenah kiai ayo lain teh yang nyare janggot jeung lain teh nyaho. Nyai janggotna aya 3,5. Lain janggot akar huntu. Huntu akaran keluar. Oh masalah. Sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae. Kajen saeutik asal panjang. Sugan bisa pakai namun orang dahar nyelap yang pakai tata gitu ya. Tah eta cukup kaki kami mah khaliful Yahuda. Geus sakit. Ulah sok dibundang bahan Yahudi. Mandak ulama henteu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna. Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi, tahun baru Kristen. Tenyawan dalilna, tengaji nu bener. Sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram. Oh, eta mah hanya mahasiswa can kebal mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak. Atuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru ta eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar. Mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful Yahuda kajeun nyana-nyana urang-urang. Teu kudu urang marah ramean ya, lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim, hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu masjid nya tah. Aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar atuh. Kuari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi. Sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD, di SMP, di SMA. Eueuh saeutik-eutik acan. Itu bisa dibandingi urang nyeun pendidikan khusus Islam ulah berbau-bau Kristen dititahna kumaha majelis taklim madrasah sok gerak mantep pendidikan pondok pesantren moal eleh kajeneureun ku kumaha asal percaya diri ti mimiti amil apa aya di sekolah amil moal aya tanya keluaran YIN atau UIN ku ari mah. Tanya dokter Andasna, sini loh, Pak Guru sini. Ada apa? Amil ada berapa? Amil ada berapa? Paling gajaknya di kampung saya ada 1. Dengkeun bentuknya amil atuh moal beres ka dituna. Coba budak kakarak asup ka pondok pesantren. Amil ada berapa, Ceng? Oh, i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Waruhan sira. Ah. Tunjuk-tunjuk nya nama kewaruhan sira.
Jurumiyah mualaya di sekolah aya geus di sanawiyah aliyah baheula kuari sorop baheula mah aya zaman Al-Husna Tangerang zaman Ki Muhtar Gembor kala luar ti sekolahan kos kitu barisa maca kitab kuari mana diakui pendidikan kos kitu teh formal bisa ngaji bisa baca kitab Sapinah Riyad Takrib di Araji tinggal nama di Tangerang ada Al-Husna tinggal sebuah nama mana kuari kualitas kula keur leutik ngadenge Al-Husna hebat tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah ulah ngarasa eleh terus mana di sekolah nu ngaji Alfiyah sedangkan teu ngaji Alfiyah baca kitab ujianna kadangena ge garihal ulah disangka hebat eta bangsa doktor andas ceramah kadang ku santri aing mah macana ge belu tah bahasa mana tah belu tah belu aing mah ngade aya belu tah kaluar deui tah belu aing mah ngadenge sia belu tah tuh komo datang ke ilmu mantik taruhlah mantik mah aya di universitas aya sistematika filsafat aya ideologi filsafat aya macem-macem eta teh mantek teh tuh kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pasantren lawan sababna teu dikemas teu dirapih-rapih bahasana make ilmu bilagah iraha ngomong nu rendah iraha ngomong nu kuat iraha ngomong anu naon gitu ngaranna lalaunan iraha ngomong nu keras iraha ngomong kudu bahasa intelek iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang kapanggih jeung tukang urusan mager ngobrol mager oh kapanggih jeung ngawinkeun korma cek Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun ge meureunnan buahan ieu ih cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cek Kangjeng Nabi tata selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtadal halna ieu mah dilembur ngomong waduh situasi dan kondisinya lain bagaimana ya mereka itu kok begitu beliau memang begitu cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya waduh ini sudah keadaannya kurang konfrensif ini waduh bagaimana ya nyana nanya ai konferensi aing kitu nyaho nyana ge nu ngomongna teh nyaho mangidi koran doang tah eta lah teu nyaho situasi hayang disebut hebat lain kitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh ya bahasa di itu namun ke Inggris atau kudu bahasa Inggris disesuaikan gitu itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda los jeung aing teu ngajakan ngaji kanu bahasa Jawa bahasa mah khusus jeung urang Sunda doang geus sakitu bae sia milo sabodo sia tah mah aing sakitu diondang bae embung-embung ge teu bisa tah jang alasan aya bisa bahasana geus kunaon ada kumbung-bungna aing ceramah ngahareupan bangsa bintang embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nyana bae nyana mah lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana modal kiai Golkar ajurna teh kos kitu bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan kadang ku sia goblok sia pas kitu tah mantak atuh neuk naon dinasehatan ai ka dieu mah berarti deuk ngaji carekan sia ku aing ngaji aing ka ditu teh hayang aing sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau sekupi paling
Aju teu ngadengeun nasehatan naonan. Kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengekeun kiai supaya milu ka pamarentah. Ngubrus ya kajeun hukum. Aing ngomong rahasia ya. Aing ngomong rahasia ulah dibejakeun ka nu seje. Geus pokona masa jangan aja bejakeun deui ge gitu. Rahasia terbuka ngaranna ye. Sekali deui lainnya nandeuk ngadengekeun nasihat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana. Berarti kiai deuk diajak ngubrus. Aju daek ngubrus sa kiai. Kemana yang ngaji? Kuari berarti poe Minggu mun tanggal 1 Sabtu. Tanggal 1 Sabtu berarti Sabtu Minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram. Isuk tanggal 10 Muharram. Besi di lembur lah cenah urang mah deuk Minggu bae. Sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak diakurkeun jeung ahli-ahli falak nu seje nu jitu lepina Sabtu. Besi deuk Minggu. Sabodo masing-masing. Geus ulah ngomongkeun goreng. Nu minggu-minggu hitung nu bener make hitungan naon selama make hitungan nang ulama pasti Sabtu wajen teh di Pandeglang di Serang di Jawa Timur Jawa Tengah pasti Sabtu mun make ngitungna make kitab ulama kecuali make kitab bule los nah ini teu ganggu ka sia-sia bae ka ditu tanggung jawab ge di akhirat sia make kitab bule rumus nakos kitu gitu jadi mah lain hasil hitungan hasil ru'yat eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna almanak geus ngabereleng nah itulah di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah 10 Muharram eta sejarahna masyaallah hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah. Begitu datang ke Madinah, orang-orang Yahudi puasa. Yahudi di Madinah puasa. Cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon? Bebeja cek Yahudi. Kami manu mantap puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa. Panjang Taurat. Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah. Tina kejaran Fir'aun nah ialah pada tanggal 10 Muharram sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Fir'aun dikeremna Fir'aun pas bertepatan 10 Muharram Kangjeng Nabi Musa salamet Fir'aun ngubrus terkerem di Laut Merah nah itu tanggal 10 Muharram. Atuh cak Kangjeng Nabi ana aula minhu wa minkum kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa kaula mah tuh leuwih utama tibatan maraneh Yahudi nu mantak Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa bulan Asyura terus bae Kangjeng Nabi 10 Asyura hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi puasa teh terus bae pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot cak Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal asyur lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endeuk puasa tanggal 9 jeung tanggal 10 kula endeuk puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful yahuda Yahudi mah puasana ngan sapoe doang geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal 8 jeung tanggal 9 Tasua disebutna ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus jadi tekungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-asyr
wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi mah puasa dengan sapoe urang mah 2 atawa 3 poe nah kuari puasa ya kuari tuh uduk geus beak uduk geus aya nu mesen sate deui terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ternyata teu dielingan we poho tah sab-sab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9 isuk tanggal 10 tanggal 11 jadi 3 poe puasana poe Minggu poe Senin poe Salasa tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang ku hari niat ku hari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram tah gitu tapi jeneng geus jadi ya harus etik mah naon leupet segede kieu ye teu kaci teh ngan aing dek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker kos itu ai sampai keur diharamkeun ai bau barang dahar sakumaha orai koros lain tasawuf teh bener kos kitu mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar lain tasawuf kos henteu tunduh ja ieu mah ulah sare ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf Adek ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare antak loloban ahli tasawuf mah di masjid tolol teh tasawuf mah insyaallah ya bersih ayeuna jana orang dahar jar nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah meureunana aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa duh cenah kiai teu kuat jeung kula mah di pabrik ieu mah aya 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae tuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang masyaallah hirup teh aya perbandingan jeung hewan ya orang yang sok puasa bae orang yang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang yang taneuh mendak nyana mah asal di bulan mulut bae nyana mendem puasa sabulan bulan puasa naon gara-gara orang yang taneuh ke akhir bae hiber teng kadeuleuk urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kuno sok puasa kuno sok tapa lu bae ka kuburan aya di dulu kadinya disorot aya ngeringkel nah iya asana ya ada cek dukun bae lamun anu hiber rupa orai teh rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai haris mana tibatan nungudag ayo orai mah puasa nungudag teh
atuh hebatan nyanan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah atuh dicekel masalah atuh nu ngudagna atuh eta mah keur ngalamun itu naon hiber puasa teu naon teu penyeuna mah atuh diudag ku nyana brus orai eleh sinar ku orai sebab sinar puasana muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak geta eta orai tanu mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek kunyana digegel langsung bae peurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros beutungna dayut orai koros mah aya kicak-kicak dia caplok kunyana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok buah bus dia dicaplok keneh bae geus teu maya naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus bae beutungna ge dayut mun sebeu teuing nya mah ngaringkel eta ore koros eta ngaringkel di sisi sawah beutungna ge huluna teu kadeuleun ieu mana huluna nya nama teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajangan kakolot baheula dan nilep di mana huluna ya di kieu-kieu ge kurang di kieu ge teu cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah kayak kebal-kebal lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu pok bae tah nya meureun asa diganggu ngegel ka urang blek urang cicing bae tak dikencangkeun ku nya cicing bae leeh sorangan untuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula deuk diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat di tanggal 9 ieu daswa isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 sumu ya al-asyir jeung Kangjeng Nabi qablahu yauman wa ba'dahu yauman tanggal 10 bulan Asyura mah sejarahna tanggal 10 Muharram disebut Asyura Pohara hiji ngadamelna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram. 2 setelah dijieun diantep diasupkeun ka sorga tanggal 10. 3 diturunkeun ka dunia ge tanggal 10. Ieu Kangjeng Nabi Adam. Iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram. Masyaallah. Hiji. Kedua, Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun. Kangjeng Nabi Musa na salamet, Raja Firaunna terkerem tanggal 10 Muharram. 3 Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sana disalametkeun ana tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum, panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Nu mantap para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepenting ya. Pada tanggal 10 Muharram nya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina. Termasuk
Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh lantaran urang lapar coba aya naon coba kumpul-kumpulkeun aya naon bea setik aya kacang kedelai setik aya gandum setik kacang tanah setik aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh asakeun diasakeun begitu deuk diuyahan uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun disebut bubur Asyura bubur tiis. Nak baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok di uyahan. Cek ulah mah kuari mah uyahan bae tetep. Uyahan bae tetep. Ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan. Masyaallah jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pan tiis asuronya. Jadi nyaho. Kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anakna kolotna ge pan kuari teu tasu pan kuari. Geus teu nyahoeun tah. Tanggal 10 isuk puasa sorena ngabubur tiis ngan teu instruksi tama sakadar sejarah doang geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah hiji bubur tiis ulah loba-loba teh mah sejarah doang nomor kadua mah bubur kacang ijo bae make roti disusuan basa etik anjeunna teh mah geus anakna nanya mah aya dua mah ieu mah sejarah aya iya majang siat pas gitu jadi dua aja parah eta kolot baheula ngadidik ka urang masyaallah terkenang kuari lalepasan di bidah sih pas gitu teh ya tapi bidahna termasuk bidah hasanah naon ngadidik ka anak nyaho pan urang oh nya tuh kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam Kangjeng Nabi Yunus teh dinaon kitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk na eta tanggal 10 Muharram jadi lain letik-letik poe lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la asumanna at-tasi'a tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu meunang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teu nyaho make dasi teh haram elatna lantas sabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari maka dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kos kitu Yahudi ulah kitu je pakaian mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae kama mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya nu make samping paling rek HS doang teu make samping makana ke calana panjang gawe itu sarua jeung Yahudi tak aya nu ngaharamkeun
ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh balik deui ka pikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat geus atuh masih aya nu kiai make jalana atuh teu salah eta teh kiai fuqaha ngaranna lamun anu nasab bembungeun tasabuh jeung Yahudi man tasabaha biqaumin fahuwa minhum dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make kudu akur nya mikih nya tasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawwab wa man tasawwafa walam yatafaqah jadi ai dalilna mah hiji bae ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih jang fikih pake dalil tasawuf garetek aing mah ka kitu engke teu puguh kacau tuh gitu nya tah jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeukeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur beres gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi cak sariwayat Qabil eta kelahiran sorga nya nama teh Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkeun instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata
lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka papan aing nasib aing kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan jual asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah bil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah memang abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok ngerekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus tah eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing cek moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aju geus kieu kumaha
ngajian kuku bae urang pokoknya pas ini bae heula tah tidinya Kobil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangi wong kaki Kobil teh kaki Habil teh tuntutanana Kobil luar biasa lobana Kobil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Kobil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Kobil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang hati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Kobil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Kobil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Kobil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentap seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae oke cek nya jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entak nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Kobil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana tedan bek teu kebal langsung turun seuneu neong itu turun seuneu cak Kobil pasti nu aing nu dilentap ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Kobil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Kobil teh gas ulah loba omong cak Kobil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing
Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin musuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh musuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukub bila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka
dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadia ilaik liaqatulah. Bahasa lagi daheun habil ka dek ngabunuh bae jak kuramah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak, dek nampiling ka kula, kakak dek nyabok ka kula, kakak dek kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadia ilaik. Kuring memual kudu males uluran tangan, kula memual nyabok ka kakak, kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae, kakak nampilih kula mah cicing bae, kakak dek jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula, memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula, duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Tah ieu bahasana luar biasa. Aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang. Sia ngomong ke situ balangan nasehatan sagana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat.
cak iblis ya. Aduh itu kumaha aja can orang anu dibunuh. Jawabannya manusia kakara kayak urang doang. Ngomong aja di jero hate jeung iblis. Ya kada eulekeun ya. Eulekeun ya. Cat bae iblis teh keluar nu hiji. Tek. Hareup ngarupa nya jeung iblis itu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun buak kana huluna. Hai. Oh, tak itu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah, tuh gitulah. Kobil teh oh jahe babarinya. Eta iblis nu hiji pae, kakara pae geus pae. Nah, Habil ku aing geus bisa. Sebab aing geus kuliah aing. Kuliah ngabunuh aing geus. Di saha kuliah ngabunuh nang saya dosen iblis. Langsung bae nurutan iblis. Jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantap cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna buajret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka qabil nafsahu kana nafsu naqat lahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka qabil cak iblis kan cilaka sia qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui ya geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku jare di perangan urusan dunia geus teh hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak masyaallah leuleuh asar ceklak pamajikan asaruana di beureunnya atuh geus eta doang je cek nyana ya anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen
ieu birahi ieu balik ka iman nurutan Sayyidina Ali jasar wa ieu jero nama eta keneh itu lo galayanan nu di luar lamun heula nu di luar resep balik ka imah pamajikanna ge surti nyaho entas deuleu nu sejen pasti ya geus nya pago jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ya cekna oh masalah ja ieu doang ieu apakah ieu cekna jadi gangguan ya akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula hebat asup nyana bada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong sia kuai sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pemajikan ieu gara-gara namanya potong sia kuai nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing hah sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur mencit kotoknya na mencit bobogan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu kumaha dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah manu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat eta mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina sholihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwihna ti aing tah mah bisa dicarekan aing dongeng eta. Eueuh ti dituan mah eueuh kok itu variasi dong. Ya Allah, pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun. Pan cenah ditambahan sia kieu. Aing sieun bebeja nu mantak. Nya ngadengekeun bae. Aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah ca teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun ku nya jadi di jero WC di jero cai nya tapakur atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ieu mah eueuh iwati ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tuh ka aing oh heuh Gusti bebeja ka aing puntayangan poho tuh aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tatadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak
nah hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho kanu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana kuari kesalahan asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdina ge nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia ti dinya karak menghadap ka aing mawa roh anu takadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh na ge nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mapan aya poswan aya beat ya Allah kuari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hese hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang nih mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabb tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia naon ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya maung rajana raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna taluk ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus ngabeat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh mau ngahayang jadi kendaraan deh kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh urang Arab mah keun kiai urang Arab pase Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat horenganan ngan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah eta kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana ba'da maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula meruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mencerak urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab sampura cara itu kanyawan berarti walau dolin dan salah berarti kan aya di hatena katarat
aku walimah naon nu aya di jero hate teh ka deui cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang fikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege ye aing sarajeng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung ku waladhdallin ye tuh ikhlas gas isuk mah ganti waladhdallin kabeh atuh lain kitu tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat bae keur waktu salat mah ulah dibawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab urang mamawa hamba sakumaha kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bin Muhammadin henteu bin nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai sekedar hamba abdi mah lain buya sekedar hamba abdi mah lain mama sekedar hamba abdi mah lain camat sekedar hamba abdi mah lain bupati sekedar hamba abdi mah lain jenderal sekedar hamba abdi mah lain bos abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid ketika dibawa ku urang ka hareup awas aing mah jenderal kudu di hareup teu meunang aya nu katoel noel jeung aing awas ya prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing menang rakyat tembak supaya aboh Gusti Allah dek menghadap ka aing pan aing raja ning raja teu meunah mantak aya jelema datang ke masjid kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui kunaon sia mah balik deui kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam ye sial tuh budak teu kadeuleuh beureun ka kiaian aing poat teh budak aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa na deui pangkiaian jeung teh aing kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid je gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ye urang yang mandak diuk bersama kieu ye dileungitkeun kan dileungitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing jahat tuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngaji lagi embung aing mah embung campur emang udah sarusak kabeh ka ditu aing mah kan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge wari aya sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadengekeun radio bae embung kadaele ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe warega ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihina tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus jeung jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah
lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mai kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistri ka tarang gitulah rahasia. Kuari orang sedih kadele sedihna kadele kan tina tarang mengkerut tarang asal lain udah datang assalamualaikum geus kadele we mengkerut ieu budak kajian kumaha ge bingung ieu kajian kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan we tarang mengkerut di nusa salaman ka kula. Waalaikumsalam. Emang pemajikan kunaon gitu marah tanan. Pan kieu nyaho tarang. Oh, kadeu emang tarang lain deui tah. Masyaallah. Deui ngaji pendi. Waalaikumsalam. Maji, emang teu dibayar? Ji pokoknya nyahoan bae tarang. Tarang sarua. Kadeu tah. Jadi bunga harta kana hate, tina hate, kana beungeut, tina beungeut marah mai. Tarang nomor hiji mentek jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe haju kuari dinyatakeun ku manehanana neng pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku sejuta bintang di langit tapi satu yang bercahaya neng asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maywati neng ayeuna lah neng dek menyatakan terserah neng mandek narima datang teu ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masyaallah. Haram. Sabenerna mah cek si neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun wau bae can dinyatakeun mah tuh neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta neng mah ka akang lebih daripada cinta akang. Boh. Budak pohara jas. Neng mah teu kuru ge mikiran kakak bae. Ieu teh penting teu daek sare beurang teu daek dahar. Eueuh deui nu kadadeukeun iwati kakak bae. Masyaallah. Cek badeana. Abdi ge sami bae. Eta lain kunana di mah dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi. Herang marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan ge bingung babaturan jadi kieu ye di kunaon sih budak kieu siserian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bangona bringas amat bangona ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas. Ya Allah ya Rabb. Nah iya jelema dagang hasil bunga hate kana beungeut. Beungeut anu jadi ukuran. Nu mantak aya sinar beureum, sinar koneng, sinar biru, sinar hejo, sinar dan lain-lain sebagainya. Di ilmu thariqah bakal kadeule murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru, sinarna bakal kadeule. Wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah. Sebab naon? Sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan. Okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang. Engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan. Jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanna nama ucing-ucingan sia jeung guru thariqah heueuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun ti mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeuleu urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang
beda jeung nu sok seuseurean teh tuh aya anak kaji pendi mah seurina jelema ge seuri bae terus ieu balai kadeuleu urang ada kurang boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat namun di deketan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna sebab naon sebab make baju anu rapi anu bagus anu mahal embung katoel kudu susah cangkeng masyaallah karim mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfumna ge sat-sat seungitna ambal aya pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake ku nyana enak maya teu jahun nya ge merek naon bukan kalau meuli bejakna sabaraha teh ngahutang malah mah dipake aku mau panas-panas poe mah beda nah nyana keur diuk sorangan aya nu susah datang ka dina kagigireunana embung katoel indit nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel. Ya Allah ya Rabb sok geser deui embung katoel kudu susah mah komo kadeulna Rudin mah masyaallah eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir dekat Jidah ti Mesir dekat Jidah begitu ti Mesir dekat Jidah naik kapal pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli Rudin teh lain lalagaan Rudin tapi aya hiji jelema ningali lain sembarangan jelema saha ieu teuteup rada beda asana kajen kuku mage wali ieu cek jelema nyana Rudin di kapal kebenaran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae jelema Rudin mah katuduh bae. Nah, lantaran manehanana deuk ditewak, saenggeus ditewak deuk dipeupeuh kuno tadi teh takudu kaela ulah main satuduh-tuduhna. Emang aya naon mun cak urang? Kieu. Bapak di mana? Abi di Baghdad cek mana? Deuk ka mana ieu? Abi deuk ka Jeddah, deuk ka Mekah. Emang aya naon? Ieu. Bos ye, leungit tas. Di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan. Aju. Ieu leungit nu dituduh anjeun. Masya Allah ceknya atuh kalau henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya atuh teu kula mangan sakit ieu henteu mau duit mau ongkos ge henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh lamun henteu atuh banyak kula teu mau naon tatap ieu langsung nyana ka sisi setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun deuleu langit terus tungkul deui kana teu cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditongton ku kabehan ku ari sing alajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mau mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu teu kicep-kicep nya kieu bae wabehan kitu kicep-kicep dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat nya kana laut leumpang di luhur laut plak sa kuabe jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli datanglah ke Jeddah, segeus datang ke Jeddah terus ke Mekah. Datang ke Mekah, manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah. Ditanyakeun, Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon? Jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang. Asal ulah hayang, ieu nu mawa ngahalangan teh hayang.
hayang deh bahaya ulah hayang. Wow, jelema loba nu marere emas, marere nanaon, embung. Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere we embung. Hajina Mbak ditenden we di dinya aya. Selesai nyana dek balik langsung ngagali taneuh. Ngagali taneuh. Saenggeusna digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema. Moalah ge di mana manggih kali. Akhirnya balik ke Baghdad. Di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris. Kaduluan ku masyarakat kabeh. Aya nu wanita kiai, mama, atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali. Nya, mama ge. Atuh mending teu. Mama teh kieu. Baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara. Kuari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama mah nu mantap balik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu ona makanan geus balangkeun bae daripada ke jadi racun di dahar jadi racun geus ulah dibalangkeun ka sungai kabeh abeh tenang salat ngeunaheun cekna teu boga nanaon. Urang mah beda lamun boga on ngeunaheun bohong eta. Bohong sebenarnya. Cenah nu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat. Bolsero. Oh. Ya Allah karim. Masyaallah. Noh. Wa zuhuruhum jeung tonggong. Nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana. Geus boga naon eta teh jadi kebanggaan ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana ditonggong di cangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa ngan nutilu iyalah nu jadi pokok fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhur awakna abeh mahi si simpenan jan bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kuno simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anukum maneh disimpen lian pusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh berbagai harta-harta jang kepentingan maneh tidak pernah mentolerir urusan agama zakat teh dikaluarkeun ku maneh hak-hak fakir miskin tadi kaluarkeun ku maneh aya sekitar syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum kuari mah kadoku sok icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah kuari babales masyaallah. Inggis orang digeuning ayat Inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah nyana-makan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfiquna fi sabilillah nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah iyalah fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun sak
rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna masyaallah tak sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijara urang geus nisab kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya harta di imah urang engke bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah. Namun orang maka persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna kitu ka haji heuh nya ngabohong nya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye masyaallah boro-boro batur anakna ge minta modal punyana dicarekan neangan sia modal sorangan abah ge bae teu di modalan ye aya hayang sugih neangan sorangan anakna ke nyeri hate bedat imah bapakku diteluh kos kieu iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza ma kanastum li anfusikum ieu siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ka paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake ku urang teh nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya iya bakal dibentukeun istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya iya terutama kaum hawa awewe mah geus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakintaleun mah anu ngaran eta teh anu parang ditutup ieu naon ngaranna naon ngaranna sia mah nyaho bae jauh kaulinan sia meureunana aing mah bahan embung nyebutkeun sebenarnya mah aing ge nyaho tapi kaulinan sia nu ngomong tah Allah doaku ambalayah nu ngaran jilbab nu ngaran tiung nu ngaran samping nu ngaran baju anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab maka nastub anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dian pusikun jang kepentingan maneh distrikakeun ge makanya ngaji pendi mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istrika ku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun masyaallah karim geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere kadang-kadang meureunana nu kudu dibeli-beli masalah dek dipake dek henteu nah kadituna dibagikeun bagikeun ulah boga niatan li anfusikum masalah sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh aya 20 keneh kok aya keneh lain jang aing jang bagikeun ke nu mana nu pantes dibere masalah teh mah kos kitu mah nah kulata sia disetrum sia ke nah aing bebeja ka malaikat dieu ge zabaniah tah pangheulana setrum habak renungkeun ku urang hayang salamet komo urang geus kolot urang hayang salamet kade ulah jadi simpenan hanya teu sabaraha hanas teu sabaraha tapi di akhirat urang digosok diistrika fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum jelas ayatna jelema nu cinta harta dongeng loba jasa anu mencintai harta di kalangan torikoh loba jasa ngan